Assalamualaikum murid-murid soli sareng solihah. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 2. Ayeuna urang lebet kana pangajaran nu enggal nyaeta pangajaran 7 sasatoan jeung tutuwuhan. Subpangajaran ngaregepkeun pedaran. Murid-murid sadayana sateu acan ngawitan diajar, hayu urang sasarengan ngadua heula ku macakeun kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pangajaran kangge dinten ayeuna nyaeta sabada hideup ngaregepkeun pedaran nu bakal dibacakeun ku guru. Hideup dipiharep tiasa ngalengkepan kalimah dumasar kana pedaran. Heman kapapada makhluk lain ukur kapapada jalma wae. Heman kana tutuwuhan jeung kasasatoan sarua pentingna. Tutuwuhan jeung sasatoan kawilang gede gunana keur kahirupan sakur jalma. Lingkungan nu pinuh ku tutuwuhan hawana bersih tur seger. Sasatoan puguh deui jadi pangdeudel kana kasaimbangan lingkungan alam. Ayeuna prak regepkeun ku hideup pedaran nu bade dibacakeun ku ibu. Hideup tiasa ninggal dina buku paket kaca 84 dugikeun ka 85. Judulna Tatangkalan di Buruan. Tatangkalan di buruan. Melak tatangkalan di buruan kawilang loba mangpaatna. Utamana keur pangeussi imah sarta tatangga sabudeureunana. Rupa-rupa tatangkalan nu sok dipelak di buruan biasana nu bisa diala, boh daunna, kembangna, atawa buahna keur keperluan sapopoe. Tatangkalan nu karembangan dipilih nu aralus rupana tur sareungit ambeuna. Di antarana kembang malati, eros, kananga, jeung sajabana. Nu katingali alus daunna oge loba nu ngahaja dipelak sanajan henteu kembangan. Biasana nu alus wangun jeung rupana upamana bae seri rejeki, kuping gajah, suplir, palem, jeung lidah buaya. Tatangkalan nu dipelak kudu dipiara di hade-hade sarta dijaga sangkan taya nu ngaganggu. Kekembangan teu meunang dipetik sagawayah. Leuwih hade diantep sina marangkak ngahias buruan nu geus jadi taman. Lamun aya hama nu ngaganggu tumuwuhna tatangkalan, kudu gancang disemprot ku anti hama. Daun-daun nu gararing kudu gancang dipetik, tuluy diwadahan, dikumpulkeun. Lamun geus loba bisa diolah jadi kompos pikeun pupuk. Tatangkalan nu sok diala buahna biasana dipelak cangkokna sangkan tereh buahan. Tangkal bubuahan nu biasa dipelak di buruan diantarana tangkal jambu, tangkal jeruk, jeung tangkal buah. Mangsa tangkal bubuahan mehpeuy buahna, tangtu matak sugema ningalina. Komo lamun geus arasak, tangtu matak kabita hayang buru-buru metik. Murid-murid, saatos hideup ngupingkeun pedaran anu nembe tos dibacakeun ku ibu, prak ayeuna buka buku paketna kaca 86. Prak ku hideup lengkepan kalimah-kalimah dumasar kana pedaran nu parantos diregepkeun.
Aya 10 kalimah anu ku hidep kedah dilengkepan. Alhamdulillah, kangge pangajaran basa Sunda dinten ayeuna ngeunaan ngaregepkeun pedaran parantos rengse. Mugia pangajaran dinten ayeuna aya manfaat anu tiasa dicandak. Hatur nuhun kangge sadayana murid anu parantos tetep semangat diajar di bumi. Insya Allah urang tiasa tepang deui diajar di sakola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.